Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Batra Guru ulah wadek danyakeun ka anjeun. Naon lamun nya anjeun Batra Guru? Coba jawab. Naon? Naon hartina Batara? Hartina Batara ya pinter. Ai guru. Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur teu bener. Naon? Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng kana hade. Memang naha anjeun ayeuna bot ngacaukeun jelema. Ketika jelema-jelema dia radu dilantaran ke anjeun. Kadua, naon hartina sawarga mariloka. Sawarga ya eta tempat kanikmatan. Naon deui hartina sawarga? Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur. Sadulur nya ai mani bakal manusia nu ngajadi. Mani bakal manusia ailoka eta alam. Jadi di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal sawarga sawargi sadulur. Bener nya kudu kumaha dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya sabaka jeung saasa sabaluk. Kudu runtut raut sauyunan sageges sapi kanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. Eta ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna. Tapi kunaon anjeun ayeuna? Naha naon? Entong boe jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek dicangkalak dek diabulkeun ka kawasan dari muka. Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di kita mah kudu nungan dewek digiti, kudu demi Allah nyari kamar. Cuman enggak. Oh, tangga saasa gabruk ya tukanya. Iya, lalawara ceuing sih. Oh. Coba. Katilu kalau nanyakeun triloka non hartina. Tritilu loka alam. Jadi ajen teh pimpinan tilu alam syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka. Kedua alam kajinan. Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan. Eta dipimpin ku Batra Guru. Hakikatna abdi pimpin eta teh tiloka tina mana? Eta ceuk anjeun anu mana? Anjeun teu bisa ngajawab. Memang kalau teu bisa ngajawab, lamun kitu mah lain pimpinan tiloka aja. Nah ceuk anjeun hakikatna mana? Jagat luhur nyatana ucapan anjeun jelas pimpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng. Ai alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hati anjeun. Katilu jagat raya pramudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyatana ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata di wujud manusia. Sategesna anjeun mah lain Batra Guru tapi juri balulu. Tika sakyang tumampara. Batara Guru barang disebat juriku ieu sangkiang Dewa Brata. Langit diri anu sayakti ilang warna anu sia tangga jangelek jadi denala. Nah, urang wujud jadi kieu. Uluh, monyong. Hai adi, meni berwes gitu dulu. Menira ngeteng.
cecer gitu ngagenggerongna teh teh euy. Mun nurulung gitu. Alah urang menjadi kieu. Waya sakali jurig tetep jurig. Ulang deui ujug kaula era Gatot Kaca manya Batara Guru kieu bentukna. Ada kudu saimbang atuh jeung kalakuan. Saimbang jeung kalakuan aja. Ampura lumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura ke Sang Hyang Dewa Brata. Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum? Cek kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa. Nah, make moal ngahampura kanu salah. Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura. Nya bongan nu salah dihampura ieu teh. Komo ayeuna mamake jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge ada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh. Dume hampura beunang dipenta. Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna. Atuh urang geus bener. Sok beda hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener. Naha naon hampuraeunana aya jelema bener. Cik atuh urang teh hayang dihampura we. Hayang maneh jadi jelema hampuraeun. Ya hayang jadi nu gelo grape. Nyeuy jelema hampuraeun mun gelo. Tah mode cepot hampuraeun jelema teh. Hanya sia mending hina ka ieu ah. Ni sentimen pisan. Gatot Kaca. Kaula. Dek da hampura moal? Moal bisa. Hah? Moal bisa. Diberi siapa yang sanajan lompat kalengit pimpi itu sok kagok asyong aing. Urang pada kopi galan pati. Ye. Lamun nyanya angin dicaing rana lalaki langit lalanang jaga totosan punya huli. Lamun nya angin hiang mesti pati gerak berik kaula. Aslinya. Abi kan tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan Mahapanita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun. Ngajar si Sang Hyang Dewa Brata. Woi, Dewa Brata. Jagoan. Kurang ajar.